merakatkan keduluran. Sopi pun saur nira tan anya sineng sadaya kuning sabda ya kuningan lawan saur niratan anak panjang kesini sabda ulun layu dening taki wala bakti dening asih aya wong asih ora ketara batet ijo kaputang ulas abang matuke wulu sumirat kang sumamura sandang rawe peter gemeke ya lurik lurik dadang nirang yakin kadia bocah ngangge ke kalu menuju mampu Eli
mangka eling ngeruming kang di bumi alam dharma wawayangan wae aya wawayangan wae eling-eling mangka eling ngeruming kang di bumi alam dharma wawayangan wae nafsu numantak kaduhung amarah numakal hanyakan narima kodrat ilahi cunuh kana waktu ningan kana mangsa nitih kana wanci lami-lamingan dikakedaling lisan sungkan pangaribawa Prabu Darma Kusuma mekaten pun ngandikanipun Rai Nakula Sadewa anak uwa Gatot Kaca Antarja Majeng calikna kapayun uwa bakal ngamimitianan hal anu bakal dibadamikeun dina poe tapi damel manga naon hal anu dibadankeun dina dinten ieu perkawis naon Raka Prabu aya pikir saeun naon uwa aya naon uwa ngangkir sanes wanci kaputra pun jenengan dina waktu ieu bilina wae aya sulung-ulung mau ngamuk gajah petadurat maka bapa wali he nyawa he raga kadieun kasalamatan negara jeung bangsa bagja lamun bebenteng negara geus secara kitu inu da bawa nuhun nuhun ari dipuji ulah kawaswalto atuh karek sakitu mah ulah sirik ieu da akan teh apa jeung rai teh apa sabapa atuh barina ieu saperkara kaduana anu kahijina negerakeun rasa kasono yen wa paratos lami tepat tepung lawung oge jeung rai Nakula Sadewa kapino damel anu kadua negerakeun rasa syukur ka Gusti anu kagungan bumi langit sawarga neraka pangusina naon sabab dina detik ieu menit ieu jam ieu nyaeta akan bisa ngariung mumpulung bengkok ngaronyok sakula warga karaton bari aya dina kabagjaan sehat jasmani jeung rohani kapino damel kolanun pino damel kapino damel nyaeta ieu teh hiji anugerah ti Nu Maha Kawasa anu wajib ku urang disukuranana kajian bro dijurung bro dipantong layah di tengah imah lubak libuk harta geus teu katahar lamun dibere panyakit anu parah aya cenang di jero hulu disebutna cik zaman ayeuna mah tumor lamun dibelah mantak paeh diantapnya nyautan dunya anu sakitu lobana teh moal ngajamin kana kabagjaan hirup da puguh urang negeri kapino damel oge satrasna oge salajengna kaulalun Kanjeng Rama Uwa satrasna wa dina waktu ieu Akang Rai oge Uwa Gatot Kaca Antarja keur diriung ku kabingung kajajar ku kasusah kajengkel hate anu teu beunang disisilihan ku barang anyar malah bale Bandung asa suwung pansanitis sepi jempling pamangkang ilang dang yang asa jauh tina rasa gembira jeung kabagjaan ke uwa margi aya ieu geuning uwa moal aya hasil upama teu aya seuneu moal aya akibat upama teu aya sabab
naon margina salian ngungun ngangul siang dalu pok parak bejakeun ka putra panjenengan ari nu ngagunggang naon anu ngaganggu kana pikiran uwa eueuh deui kajadian rai Arya nu teu damang wales malah ngerahkeun sakabeh para prajurit pikeun ngupayakeun ngayakeun sababiah nyaeta narekahan Yai Arya weleh dukun di jugjug nyaeta paraji di sumpingan weleh Yai Arya di poe ka poe teu aya mendingna nu nya mah mingkin nemen tah ieu ngandung harti ku teu damangna Yai Arya bakal temah mawa mundur kana kamajuan ieu nagara Amarta kapinu damel malah putra panjenengan ieu geus ngupayakeun Kanjeng Rama geus bingung nu teu mangih tungtung susah manah taya sidana ubar aber mah ubar aber dudukun mah dudukun paraji gebeg wah satibang paraji gebeg didatangan titah kasurupan di imam da eta aya deui cenah ieu teh gara-gara salah nyang hareup nyieun imah salah nyang hareup hanas imah dibukrak bakrek asale nyang hareup ngaler titah nyang hareup jadi nyang hareup ngidul keukeuh panyakit anggar aya deui cenah ieu teh dina nyawah gaya galengan buntu hanas galengan dibukrak bakrek panyakit anggar wae hayam tulak hayam bodas hayam camaning kabeh dipencitan getihna diurat-aret di imah geus beureum ku getih hayam anggar wae panyakit teu cager-cager Kanjeng Rama Arya tungtungna panyakit anger dukun anu lintuh ieu mah ah ieu mata anu jadi bingung teh kamalna urang pikeun nyababiahan Yai Arya supaya engal damang dina teu damang walesna tah eta teu sabaraha bingung keur uwa anu paling bingung can damang Yai Arya geus aya nu ngadesek ka uwa pikeun ngaganti Yai Arya di munggul pawenang tayeun nu matak bingungna yen aya jalma nu ngusulkeun ku sabab Yai Arya teu damang wales munggul pawenang ulah aya kakosongan kapaksa kudu aya gantina sedangkeun gantina teh lain anu diusulkeun teh lain urang Amarta tapi nyaeta urang nagara Astina tah ieu anu bingung teu mangih tungtung susah malah taya sudana rai oge anak wa Gatot Kaca Antreja becara menang-menang lara Yaden gonera bejar menang-menang lara ya amin kagetna kagiri-giri tosaka tenyana geuning ieu jadina sadaya para pangagung nu sami rawuh sami ngahulang ngaragam menang acentul ngahulung balu asa jauh tina junjugan ka jalma anu musulkeun ngagegos Bima sedangkeun sanes manusia anu aya di nagara Amarta nu diusulkeun malah urang nagara Astina sadaya sami ngahulang ngaraga menang ngacenceng ngahurung balu utamina Antreja kaget warang amidangan haturipun asa nguping geleleng tengah poe ereng-erengan kitu kaayaanana berjuang ulah ijiran milari ridho pangeran labi-labi ganti kekedaling lisan Antreja waktuna kakolot bebel
ajeng Rama Arya rek dieureunkeun jadi Arya cukang lantaran negeri nu asik dipulang sengit aya kursi kana tarang jelebet dina waktu ieu ulah tarik teh kakolot gaca boros sifat ngaran dieureunkeun jadi Arya dihukum gantung buang tinggi lamun kasalahanana geus jelas ngarugikeun ka nagara jeung bangsa ku aing bima dieksekusi keulah ngadenge eksekusi naon eta ulah tarik deui sakira rek ngacaukeun menimbulkan kasabda pratala warisan sarua empang sawah hayang nyelendok tarung kaula kebon ge jeung inget terjadi tah kitu jadi ieu usul teh datang ti Arjuna anu dilulungguan ku paman Persikum Bayana rai nganduh kasaha ngaranna ieu urang astina nu bakal ngagentos Yai Arya lajeng wae Antarja barang nguping yen Resi Kombayana ulubiung kana ieu urusan majeng ka payeuneun Prabu Darma Kusuma marah kaya wong wiswang Wawang kinulungan marah kaya wong kaya wong wiswan wana sapisan dadayu adaya tumam anda denira sangan terjadira yang mengadat ayah batur babarangan nempuk jokong sauyunna waduh Kakang Mas Antarja naon ca apangkan hangeuk nek naon Antarja kahareupeun uang protes kusaha Kanjeng Rama Arya rek digantina dewa teuing saha ngaranna mangan ieu manusa teh urang nagara astina coba eta kapangkeun Kakang Mas cicing keca ye Gatot Kaca Padede Amung bisa ngapung geremna gede Gatot Kaca Bapak Asep Sunanar bisa ngapung dalang Sano dalang Lodaya dalang Sumitra KB bisa ngapung bawa Gatot Kaca dalang manan ieu gempor kieu kolot dihina cicing wae sakinten karek gentos iya baru digantina ku urang nagara astina geus teu bebanosan nu becus pingpin bunggul pona pugu aturan dana wa canaya kejadian di hiji negara dipimpin nyaeta keluar di negara rokaya
Arjuna maksa uang raja sieun ku Arjuna tah ieu adukeun aing ulah kitu Raden cicing dah ulah kitu cicing kewe di balaya sampurna tarima jadi tiasa putra panjenengan ngawidian pranyata Rama Arya digentos nanging kedah kenging restos di rakyat yang ulpona peryogi kauning gawa yen Kanjeng Rama Arya anu yakin geus katarima ku hamba rakyat ngasah ngasih ngasuh nya ka rakyat rakyat hormat ka Kanjeng Rama Arya sabab Kanjeng Rama Arya teu jalir jangit cidra tina subaya ngacakrak ngeunah mimitin ari karek hayang mangeunah kabeh oge pamimpin ngomong na ngaran ari geus jadi mah hepe we di parapatan kita rada nyana-nyana punten sakali deui Kanjeng Rama Arya bisa diganti tapi kudu meunang restu nyaeta ti rahayat ulhona lamun uak maksa dikodet ku aing di kerajaan ulah kitu Kang cicing gata cicing bising ditatokeun gata kawalungan anu 7 sia we sakira teu boga rasa tanggung jawab udah mata ulah gede teh nafsu teh kitu teh kunaon beureum ngerakeun ari kudu disorotot ieu mah sawah himbau wacan sila pacan pedang nyepah pacan beureum aluda durung tumiba saprap tadipun Ki Arjuna kairing Resi Kumbayan nu mapakwa dia balat samakna sapalapot perang rawuh ka nagara Amarta nyaeta bade ngusulkeun Bima digentos karyaanana tim Ulpona datan nira tangga demang aya tamu datan nira tangga demang mangulingan mimiting milayang rana kakawenan nahaun gitu Sampurasun Raka Prana
lagu naon teh siuh lain ayeuna beng lain tong belengkong kitu diuk teh kawas gatot gatsak keong aja hareup kieu mah sidik kurang teu keong urang satibang aya jelema model kitu caring-cing pagi kancing sering pada kitu sa teh jelema nu ngacaprak we teh ha model ngacaprak jongnya na teu useup maghayang deh Raka Prabu hatur semabekti kahunjuk Raka Prabu muga be ditampi ditarima rai oge ka Kanjeng Rama Guru Resi Kumbayana bade ngahaturakeun semah pangabakti alah diterima Raja Soleh Raja Adil Raja Bijaksana anu dipicin dagu rahayana teu hayang ngadenge aing keukeuh we ngomong bijil di jelema kieu asa rungak we nya saya teh nu ngajabrak we teh geleu kitu non alah kaulanun Rama Guru dipayeunan kapiatur bade ngaturakeun semah pangabakti kaunjuk Kanjeng Rama Resi Kumbayana ti jajar sokalima alah diterima samin diterima lain sapin sadewa ayo sadewa jelema gelo mah kitu kamana we ngacaprakna teh kumaha rai kapinodama rai panjenengan parantos usul yen demi ngeusian kakosongan tim unggul pawenang nyaeta kudu aya gentosna pikeun mimpin munggul pawenang sabab lamun hiji daerah tanpa pamimpin teu beda anak hayam ditinggalkeun ku indungna eta ayeuna mah dalam datang kajian teh teu aya sanes bade masihan solusi kuat neping ka kitu alah aing hayang balik we lamun teu eta nyaeta pikeun tulungan ka Panawa supaya nagarana tetap maju tetap utuh taya naon sababna kuat dijeritan kitu jelema edan gitu sia meureun nu gelo masih goblok saya teh nyebut edan ka aing teh ha nyaeta ka aya sanes ari kolotnya kolot ka anak teu kabuhulan aja jelema kitu taya naon sababna teu aya deui pangna ayeuna Rama dalam tumorojo kapalarapat teu masihan liberti angal melang teu aya deui anu dipikanya ahti wal anjeun teu aya deui anu dipiheman ti wal anjeun pangnya Ahmad sadunya wal anjeun gede saya teh meureun gede ha cacan acan aya nu mere geus dieureunkeun aing teu ngeunah kabina-bina deui saha atuh anu bakal jadi Arya ti munggul pemenang pikeun ngaganti Yai Arya Bima Rama Guru cobi wartoskeun saha anu payus mimpin munggul pemenang tah iya
Are munggul pemenang teh dipimpin ku Bima jelmana jangkung gede. Taya. Bodoh saeutikeun bae asal gede. Sakitu Cahuleun saeutikeun bae asal jadi orang. Godek sami. Jangkung sami. kumis raya Bolotot sami ngan itu mah bolotot jika nu awas ieu mah jika nu cahuleun. Kita saha anu bakal jadi Ariati munggul penang teu aya deui. Nyaeta Raja Sinuk. coba kuatek diganti ku orang Sinuk cenah ayeuna orang Sinuk Raja Sinuk Nyaeta Nger Jayadrata di Banakaling. Eta nu pantos mimpin munggul penang jadi Ariati munggul penang. Tak eta tak kitu. bejar meneng lara lara yaden Ya wis mama. Bejar meneng-meneng lara. lara yaden ati Kaget dendera amidangan. Amidangan sabda nira. Sakar Wijaya Yakusuma Sekali Jaya Kusuma Wijaya Kusuma Prabu Dharma Kusuma kaget amidangan peranyata haturipun Resi Kombayana lan Ki Arjuna wa Yuk. Yuk. Aya naon Raden? Ulah digugu. Kumaha lamun maksa bebeja putra panjenengan akhir ka hareup. Lamun maksa dagor pangirungna. Kula sieun wa nage, kula sieun wa mah didagor saten komayana. Putra ka hareup. Palang siang bakal huru-hara ieu kajadian. Paman Sadewa. Torek. Iya. Kadieu. Kasep torek. Aya naon Raden? Jeung satuju rawe-rawe rantas malang-malang kutu. Nog sasayang rama kijing kudu kabeh. Ngiringan teh kasampean. Tapi nu damo tah kitu. Lamun Nger Jayadrata yakin bakal jadi Ariati munggul ponang bakal subur makmur gemah ripah loh Cinawi datan niratanga demang ewe datan niratanga demang ewe manglingan Sakar Wijaya Kusuma Tanang yang bertengtang Satria arek berjuang terjadi pipiluhun ke urusan negara amarna
dipalit nepi ka dipalit kitu eta tarik deui beureudeun dijalikeun aya naon antarja putra panjenengan teh satuju nyaeta pikeun antarja nya tujuan kajaya dirata jadi Arya jajauhun pikeun nya tujuanana rokaya paman bakal maksa ieu anu bakal yang hareupan antarja paman Adipati putra panjenengan angkatan laut bebenteng negara Amarta sing saja manu ngaruksakan negara Amarta tanwane bakal tamat riwayat ulah gitu sampean kakak cicing gajah capuleun hirup sidik negara aya nu ngancam paman bakal maksa aja ampun Rama guru nepi ka dijalikeun sukuna kitu gara-gara sampean keun bae kitu ge be aja ceuleuh jadi nanya coba eta Kanjeng Rama paman ieu saha guru paman itu urusan pribadi urang mana urang negara Astina ya moal arek nguntungkeun ka negara Amarta tetep pangabdihan ka negarana jalma mungkin nepak cai malar ceret malengpeng kuning upah ka lempar batu samunyi tangan harapanna caina herang laukna beunang Amarta hancur Astina anu bakal untung nya teh rumasa tong nyebut rumasa sing didagel poe hulu nganu hati bakal ngalawan paman bujeng karek jeung Rama paman dalah sanagara Astina bakal disanghareupan ku putra panjenengan kaluang Antarja mangga deuleu itu si Antarja abus kana taneuh deuleu itu abus kana taneuh bu cilaka Gaca kaharu mangga putra panjenengan bade ngiringan Gatot Kaca ngeunaheun eta ngagerem si Gatot Kaca ku Odep meuni halimpu dasar anak nu soleh bakal ngagugu meureun ka kolot cing Raden alabatan Bang Bunghi deung ngagerem deui Gaca coba meuni handaruan anak si Bima ciri-ciri jelema soleh meureun eta cing Gaca sakali deui ngagerem capek yang ngatunggeus Gatot Kaca kumaha pamandegan hidup bade ngiringan nu maca oge dasar jelema soleh mah beda dina beungeutna ge jelema nu teu beungal mah beda nu ngagugu tumut ka sepuh mah nyaeta eueuh deui si Gatot Kaca ngiringan ka paman Dipati Arjuna sanes tuh nya jelema gelok mah kitu tah bade ngiringan ka saha bade ngiringan ka rakyat Munggul Pawenlan
rawe-rawe rantas malang-malang kutung nogsa sayang ramak hiji kudu kabeh teu aya bayaya kurang ajar Gatot Kaca keluar bade ngiringan bakal dikepung bakul ku barisan sinapit urang Gatot Kaca teu sieun ku kombayana borok-borok Kanjeng Eyang dalah sastina bakal dilawan keluar Kaca iya napi kakitu uning nganyusun uning beres bakal dikepung bakul buaya malah punten kurang ajar si Gatot Kaca jeung si Antarjages ngabangkang ka Arjuna yakin bakal jadi wadalna Sarotama Rai Yai Panapanawa ulah dugi kadalasonan ka Gatot Kaca jeung Antarjages Poro sifati barisan Biraja Mata jeung sinapit urang sanajan sanagara astina ku Antarjam moal gurung pisang hareupan rawe-rawe rantas malang-malang kutu sampean ulah rek robah bebela ka nagara jeung ka bangsa tarohanana nyawa satibang rakyat unggul pawenang teh satuju kana pamadegan Kanjeng Rama paman urang dukung ku urang lawan paman Resi Kombayana jeung Kanjeng Rama di papi Arjuna buanjak kitu mah rara sate akang kajenting ke bagian Tegalan unggul ge teu ke bagian sawah ridho aki mau boga dulur teh sok hareupeun supaya ulah nepi ka robah pamikiran awak hiji dua tilu dola sip lain dola sim gitu mangai siapkeun tamtama bintara samakna saparabot perang urang lawan urang-urang Korawa siap giringan ka sampean Gatot Kaca aja ya hake menikah bina-bina bejakeun ka barisan nyaeta Biraja Mata nu diluluguan ku Citrayuda Citra Marmo Citra Sena Citra Kati Cidrawaka Citra Kala Citra naon deui budak eueuh deui kitu aing teu apal ka dituna kapung bakul buaya mangap gitu tewak ulah diadap borong seret dan demono pantang ulang
tahan ngabukti budak sigat tot gaca siat kerja anjir rak ku aing gigana tong disebutkeun aing anu geus sumur ku ilmu jemar ku pangabisa pasaging ku pangarti leber ku wane ngulon ka Banten kawetan ka Cirebon jauh geuning di Banten 3 tahun di Cirebon 2 tahun di eretan mah harita teh menang 8 bulan teu meunang ilmu budak di dinya mah menang naon wae ku sawab dewek ulah papanggih jeung donglot harita teh nyaho budak ka di donglot di naon kitu Bang nya eta lauk cai budak donglot teh ye tong disebutkeun aing mundur kabeh urang mastina ku aing di Porogon aing anu tukang ngutak-atik ilmu silat limuk suliwa pamacan pamonyet geus ngebegreg di aing budak menta tepak 2 ari tepak 2 teh aya 2 rupa hiji tepak 2 ala Bandung anu dipake ku dalang awan jeung dalang dandan oge dalang yoga ari tepak 2 nyaeta ala Subang anu dipake ku dalang Lodaya dalang Sano dalang Manan dalang Sumitra udaya budak menta tepak 2 ala Bandung anak Bandung coba dipake ku dalang awan, dalang dadan, dalang yoga, teteh. Aya deui dipake ku dalang Subang. Ieu tepak duana ala dalang Subang mah heueuh. Ala dalang Subang kumaha cenah tepak 2 ala dalang Bandung pak tung ting pak tung pang ting tung pang tung pang dong pang dong tepak dong ting 30 juta eta 40 juta 25 juta malah di Bandung mah diajar oge 20 juta kumaha ari dalang Subang pang tung ting pak tung pang ting tung pang tung pang dong pang dong tepak dong ting alah goong ngageleger ngan hargana sanajan goong digedekeun gitu mantak naik harga cara dalang Bandung malah dewek teh kungsi diajar ngawayang lain ti Subang diajar teh nyaeta ka Bandung diajar cepot oge meuni capek kieu geuningan ieu budak seuri cepot lain gitu kasih dawala tita kadieu ditempal ku si dawala teh nek naon cenah pun lanceuk teh kitu ari lalaguanana kieu geuning ieu nek anjeun bade angkat ka mana kuragiru
yuyun naros balik alah geuning jeung nyapengan kawas nutos loma pisan naros tanpa kasopanan. Di mana si Antarja teh budak? Dilawan ku aing mundur astina ku aing ditewak sik Antarja. Tumpul karena bumi tengah karena langit papatkeun jam pepai menit ieu jam ieu geura samat inung anu bapa nu ngayuga modal sia ku aing Antarja eta kegemungnya nya kitu ieu jelema teh sok ilmu lain beja ieu jelema ieu. Boro-boro kangaran-ngaran nu sijen non saja sinen dia bantuan ka kaula Maru siner. mana deui jagona maju kurang kene nu digubugan ku sinen jelema keokan ku sinen mun aing dikitu-kitu ku sinen dengan ditampili mah ku aing mah kudu bisa nyinen deui sabab beungeutna bakal gesang sabeura bejakeun kasih Antarja ulah manek waka jumawa ieu parabot aing gitu parabot aing tara diasa
Tapi para bot aing mah unggal isu di buraan ku cai teh. Lain seukeut para bot aing di buraan ku cai teh nya eta keulah mereketeng-teng. Deulekeun budak. Tong disebutkeun aing jelema jago budak ieu. Deulekeun ieu. Aing lain beja. Kunaon pangata teuteurang ari sia punya hoan eta budak sabab mun dikeunakeun mah aing bakal paeh basuh embung aing paeh basuh murukan para bot aing deuleu budak ilmu aing bejakeun ka si Antreja boro-boro aing dikadek di kampak kumis nage sakieu heurasna budak tempo ieu budak ieu ieu pagi bakal sieun si Antreja bulu kelek budak mantap awewe aing mah keun bae cenah teu diusahakeun oge asal dikeukepan wae nineng ku buukna heulas wah deuleun budak ngenta parabot teu aneh cenah nu kieu aya keneh Antreja dengekeun budak siapkeun bisi teu percaya gelo aya manusia jiga kitu edan sigana kadeye watiap balap korawa bakal ngepung bakul buaya mangap ka urang si Antreja datang ka dieu sia si Antreja kabitaeun aya lalajo aing tengah belakang kehnya si antak mulaga lagi gitu tak si gering nyamperkeun ka aing beureun resep mantak kitu bisa dengekeun Antreja sia tengah belakang kehnya surupan budak dengekeun sia tah udah menta benrong Bandung budak siapkeun budak aduh menasa edon untuk aing menijot kawa lagi gelo lain beja sia ku kaula sia kerja yang ngajaran kami tak hayang ngajaran Antreja tak hayang teuing sia belah dia penasaran yang Antreja hayangeun dia kena tetapan akola supaya hayangeun si Antreja sok Antreja pek aing mah ikhlas ulah makan mending nakolan huntu aing mending oge lain ge suruh pandelan Antreja bising salah aduh tok tarik deui Antreja anjing gelo tarik deui sia lagu naon sia hayang lagu naon hayang kidung udah hayang kidung bisa aja Antreja kidung sok udah sok aduh goblok aing judes bejakeun aing kana